A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min furudil kifayati lan iku tetep setengah saking pirang fardu kifayah al-qiyam bi iqamatil hujaji utawi netepi kalawan ngadegakeun pirang-pirang hujah wa halul muskilati fid lan mudar ing sakehekan muskil ing dalam agama wa bi ulumi syarilan kalawan pirang-pirang ilmu syara tafsirin kaya ilmu tafsir wa hadisin lan ilmu hadis wal furu' lan pirang-pirang ilmu pur bihaitsu yasluhu lil qada'i kalawan sekira-kira patut ya ilmu puru kadue ngahukuman wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari lan marentah kalawan kabecikan wan nahyu lan nyegah 'anil munkari saking kang anil munkari saking kang munkar. Minggu kamari hasilna 89 juta. Alhamdulillah ya rabbil. Terakhir orang minggu ye minggu isuk kurang babarengan tahlilan babarengan orang rubah nusok dibaca ku jelema nu paroga silsilah ge ala kadar nyambungkeun urang sebagai manusia anu dhaif anu lemah hayang diaku sebagai murid geus urang babarengan maca nusok dibaca ku Tuhan saya eta ge hanya sababaraha mun dibaca kabeh babacaan Tuhan saya teu loba di jam genep isuk teh eureun-eureun jam genep isuk deui kitu doang teu loba. Jadi waktu jang nonton TV bangsa SMS-an pacebuk waktu kikituan banyak wali pas bukan Masya Allah karim jadi jangan wapul renggang-renggang nadai kabelah dina magahan ngaji diinstruksikeun ku Gusti Allah teu meunang wiridan bae. Akhirna nyana membuka majelis taklim atas perintah Allah berikut tempat-tempat khalwah para murid-murid anu siap neuk ngurusan tati. Geus pondok pesantren aya 2 hiji yang sakadar syariat biasa. Nomor kedua ialah ngaji batin tholiq.
tapi di zaman Tuhan Syekh lobaan anu katoriko sebab syariat malu sampai syariat mah ngaji lah atuh syariat ngaji sapinah talar beres pakai pidato ku kitu toli pakai neangan jang sasuap nasi oh digeser nah wiridan ayat tahapan-tahapanana urang mah dititah sakadar nyambung ke murid dipimpin ku jelema nu kawasiatan sakitu bae jadi urang supaya dipake kadeudeut ku Tuhan belah dieuna belah ditu daku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah melalui iyalah urang siap-siap tasbih-tasbihna kencengna mawana ulah hiji ya sa mobil jualan tasbih kudu ujak-ajakan nu sejen ieu mah kepentingan batin urang geus teu kudu ujak-ajak mere bejakan nu sejen ulah can puguh batur mah cintaeun ka Tuhan Syekh can puguh nyana resepkeun ka Tuhan Syekh urang bae cintakeun resepkeun sehingga urang engke dibere kayakinan ku Gusti Allah. Jadi ibadah teh lamun can boga yakin mah tu ngambang bae. Sebab ganjaran makan teu kadeuleu ku urang. Contoh jelema nu can yakin suk-isuk nyetar motor deuk ngaji ka Cilongok ti Blaraja. Datang ke Cikupa aya babaturanana keunang tuh ente ke mana ka Cilongok kaji ente buku ieu janji bisnis teh transaksina ieu lantaran ieu makuari ieu endek Natalan jadi nyana janjian poe ieu ke kadang jam 9 namun ente daek nanterkeun engke kuana atuh ai bangsa 10 juta mah ayalah insyaallah lah. Ji bener tah. Bener tah teh eta kos kitu tah. Jadi teh kuadrai lah tuh kitabna. Kitab atuh cek dia teh gampang dititipkeun we dinya teh di warung. Eta panhina aja saya teh kitab dititipkeun di warung. Kadanan ku dibawa heula ka imah henteu ieu mah. Eta jelema boten gaduh keyakinan. Ge premen ge. Aduh, nah eta kos kitu teu boga kayakinan. Ini boga kayakinan ente kawan ieu pun transaksi. Ayo pan minggu ieu janji minggu masalah cenah udah waktunya ka Singapura isukan. Oh, geus ente siap nganterkeun anak atuh hayu 10 juta mah. Setan sia. Goblok sia aing dekat sorga ku sia dihalang-halang. Ayo di mana tempatna? Teu beres. Eta jelema kararitu bae. Kagelok bae teh ku dunya teh kagelok. Insyaallah. Kiai kerada istiqomah dibere panggahan ngaji ku Gusti Allah. Nu mantap merenang didarengekeun nya di jero hatena aya ka istiqomah. Kiriman ku Gusti Allah santri meureun 50 genep 10 mah dipercayakeun ku Gusti Allah panggahan Gusti. Geus eta ka aing sia kayakinanana meureun ku Gusti Allah teh disesuaikeun jeung keyakinan-keyakinan. Ayo blek-blek aya nu ngajakan senyum jahe. Ya boleh-boleh saja sih. Boleh-boleh saja, no problem.
atuh tawa ngamalkeun wamin fangkihu mapo malaku masalah kawin dengan dalil sunnah rasul mulai babagi kan gua ari mah pikiran teh anu kamari malah jeung nu kolot batu mikiran maisha geus kadang-kadang nu kolot anu tanggung jawab ka ditu bagan jak nu kolot kakak mah magang ngaji bae ka ditu geus urusan dapur urusan kula pokona urusan masak sangu masak cai segala rupa pokona kakak mah mayar bae yes. Tapi kalau mah boga dua mulai henteu nanaon geus bisa bangan lamun can bisa na pemikiran ajukan karesep aya rada beda tah eta ngagelok tah saeutik kagelok kakarek dibere senyum kos kitu kudu dibayangkeun senyum sia senyum racun kudu dibayangkeun kitu ku urang aing mah disenyuman ku bidadari. Minggir sia. Gimana sih alamat? Eta orang gelok ya Allah ya Rabb. Hancur pondokna santrina teu gaurus baralik majelis taklimna di anu eureun di anu areun tah eta teu karasa tah hawa nafsu. Padahal birahi nafsu anu kudu dihayukeun jang nambahan turunan seluruh nafsu teu bagus nafsu birahi anu bagus tanpa nafsu birahi moal loba umat dimenangkeun tetapi hati-hati penguasaan geus mah tadi kudui tambah deui kudu tadi tah gangguan Masya Allah karim. Nah, hanya wali-wali Allah lah anu istiqomah dina jalan menuju Allah tanpa aya hambatan jeung halang lurus menuju lawang sorga. Eueuh nu ngahalang. Tah eta para aulia-aulia Allah. Adapun soal karomah tama urusan pamere Allah aya nu dibere aya nu henteu aya nu dibere kanyahoan aya nu dibere ku Allah teu kanyahoan tama urusannya na jeung Allah urang mah resep ka karomahna bae ibadah mah teu resep mun nyaritakeun Tuhan Abdul Qadir bisa napak sancak masyaallah mun Tuhan Abdul Qadir bisa nembus bumi ya Allah mun Tuhan Abdul Qadir bisa ngobrol jeung hewan ya Karim urang kataji takos kituna tapi ketika Tuhan Abdul Qadir 40 peting teu batal wudu bobo 40 peting atuh urang mah penting magrib ka isya hitung 70 kali tah urang kudu bakos kituna ya Karim parah amat sih berarti kan teu sare dina sarena berarti diuk merendahar kumaha eta nginum pan eta kadorong angin kok 40 peting teu sare teu batal wudu kumaha lamun imam Hanafi ti isya ka subuh selalu make wudu isya eta mah masih biasa maksudna masih biasa teh atuh loba tah mah kos kitu wudu isya dibawa ka subuh loba tah mah asal isana bae jam 4 loba tawakal maka dibawa ka dua segala tama aja subuh jam 7 direndengkeun jeung duha loba tawakal situ tapi urang lamun nyaritakeun 40 poe teu batal wudu iya kari geus ese urang nyaritakeun ese kok bisa kos gitu wah atuh ulah di pikiran alam urang eta mah fadl Allah kos Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana salat 2 rakaat saquran moal kaharti atuh moal kaharti eta bejalain alam
di alam ieu jeung di alam itu atuh beda kapan di alam ieu jeung di alam itu perbedaanna 50.000 tahun sadetik di dieu jeung sadetik di alam eta tuh lain deui watak atuh mal kaharti mun make alam nu ieu Tuhan saya 40 peting teu batal wudu kumaha atuh di pikiran eta ka botak sariawan mal beres atuh kecuali wudu isya di waktu subuh kecil tah mah leutik tah waktu itu aduh ya Allah ya nah itulah para aulia Allah anu perasaanana dibere berbeda ku Gusti Allah lantaran nyana geus teu ngalingse ka urusan dunia hiji we nyana mah Allah seakan-akan sorga teh geus kadeuleuh tinggal galengkah bae geus paeh teh hayang nyana mah paeh teh sebab sorga geus kadeuleuh tinggal caklak tinggal ngalengkah urang mah kuari di titape mengaji pendi daek heula sakieu ge geus kolot keheula keneh sebab naon mang ngasuka sorgana mang nyana ngan hayang doang balah rada yakinan kanu itu atak mumpah teh eta lah kayakinan masyaallah kan waliullah matu lamun ditanya di jero kubur teh pan sering urang dongeng man rabbuka nya ngaulang malaikat muntah tuh nyatanya segala jak mah tugas man rabbuka ya karim kadi kan eta poaraja sawali mah qala nabi sallallahu alaihi wasallam ana inda zanni abdi bi cikangjing nabi kaula ada hadis kursi Allah nyaritakeun kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kaula kula waktu sakarat yakin kula ieu surga aya ku ditanya-tanya bedakeun ka kangjing nabi nya kan laporkeun malaikat ngageter kok jadi kos kieu teh ya eta wali teh bisa kos kitu tah laporkan ke kangjeng Nabi jaga kangjeng Nabi mah hadis qudsi laporan ka Gusti Allah ka ditu laporan ya Allah ya Rabb kunaon aya hamba Gusti ditanya endahan ngadalil baca ngadalil da ana inda zonni abdi bi cenah kula mah kumaha sangkaan hamba kaula Gusti pan terhadap kaula pan eta teh cak manehanana kula boga kayakinan bahwa kula ieu ibadah yakin ka Gusti Allah banyak ku ditanya-tanya kana kos kitu ternyata boga kayakinanna zonna pohara sia teh men tanya-tanya bae cek ai zamankeun bae eta pohara tah ya Allah ya Rabb dongeng para wali Allah ih loba tuh eta Imam Sibawai mah ditanya teh man rabbuka man kalima opo iku mah weh sudah berani takoni aku weh deki ahli nahu ki weh murid kesantero iku murid aku kabeh sira merene sira man kalima opo iku cek malaikat juga paling mah tuh mondok ya kan ada makanya mondok digetak coba-coba di pene kos itu man buka cak aja pene man kalimah gengleng aing sia mah sok sia cak malaikat emang teu jahok itu lah sok sawaja usah turut-turutna jelema anu percaya kata Abdul Qadir teh man buka Abdul Qadir wa man buka Abdul Qadir wa madinuka Abdul Qadir yang malaikat Abdul Qadir kabeh cak kana laporan ka Gusti Allah Gusti aya hamba Gusti ieu aya deuk disiksa aja Abdul Qadir teh pan wali aya teh disiksa ieu banyak Abdul Qadir kabeh jawabanna man rabbuka Abdul Qadir lah eta hamba kaula sangat cinta ka wali kaula aman kan cek Gusti Allah coba nyana man rabbuka Abdul Qadir nah agakeun wa man nabiyuka Abdul Qadir nah angkat hati lu kali awas ya ngagenjreng sia ya
Tanya lah, aman Nabi Ukama dinuga Abdul Qadir mana sih? Tetanggaku lah cara tukang lauk. Nah, kos gitulah wali-wali Allah ketika ditanya di alam kubur, masya Allah kali. Atulah mencacak-cacak ke Tuhan Abdul Qadir geus aman atau kumaha kakang Nabi urang. Man buka Muhammad, wa man dalika Muhammad, wa madiduka Muhammad. Atuh geus ngomong kos gitu. Geus bae urang mah Muhammad Abdul Qadir eta beukeur cerita ke wali bae kos gitu. Atau kita mau ditanya, man buka kayaknya mah. Man Nabi buka. Sok mari geus baca naon. Hai, baca sholawat. Coba nu kenceng. Poho cek. Wali mah tenang. Sebab naon boga kayakinan. Deuk jawab kumaha we boga kayakinan mes. Boga kayakinan budak jalain deui ya teh nu mandaknya bisa ngajawab kos kitu teh eta teh timbul tina kayakinanana. Ye atuh urang lamun boga kayakinan mah. Polisi. Mana SIM? Ini Pak. Boga keyakinan kan? Ini mah KTP Pak. Cek polisi salah Pak. Salah bawa saya ternyata KTP. Iya, mohon maaf ya Pak ya. Jadi saya ini salah bawa, kira saya ini KTP, ini SIM. Saya mau balik lagi atuh kan masa udah jauh. Terus bagaimana? Udah nanti urusannya tenang aja. Bapak siapa nama? Malah ditanya, Bapak siapa nama? Dia ke polisi kos gitu eta. Saya catat nama Bapak. Wah, cek polisi ya mah bahaya. Enggak tahu saya. Enggak tahu saya. Polisi kaget lah mau digitu kan. Enggak tahu saya. Oh iya, langsung. Sieun polisi eta boga keyakinan. Eta teh kan kudu kaserentak coba nu awakna leutik menyon. Siapa Bapak? Siapa Bapak? Gua tangkap lo. Teu boga keyakinan, lamun boga keyakinan mau aja polisi. Dia atuh polisi ge jelema. Nyana tukang ngegetak-getak leuy ti dieu paling gos deui ku urang. Ciut cenah ge sarua bae. Geus berangkat maka ditu emang siapa itu Kapolda ya? Kapolda di mana? Beteung doang dayut cenah mah tuh. Katipu polisi ge. Nah boga keyakinan mah beda. Urang lamun ti jauh kene ku polisi, kadelekan ku polisi. Deuleu polisi, wah, ini makanan gua cek polisi. Badan polisi mah tenang we ulah udah dedet ulah. Nah, eta konsepna kos kitu. Ya lamun urang ngaju tetep negeter deh. Ulah aya kunta gitu. Kadeleuna tenang. Trip. Assalamualaikum. Ila hadaratin nabiy. Sila langsung polisi gede. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rabb. Dah, ilah soal keyakinan itu bisa dibuat-buat keyakinan mah. Eta mah pamere Allah. Ketika geus boga keyakinan anu didukung ti awalna ku ilmiah. Ilmu jadi keyakinan. Keyakinan anu bener, ulah ilmu anu teu bener timbul yakin. Cara kafir, keyakinan teu bener. Nah ieu mah urang ngaji heula mentak syariat heula sing bener teh aweuna beusing ke dibere keyakinan di luar syariat urang. Syariat heula tiheulakeun setelah syariat karak thariqah deuk nimbulkeun hakikat yakni yakin. Jadi lamun urang salah awalna atuh keyakinan lagi ka ditu salah. Nah iyalah urang ngaji hayang rapi bag-bagan syariatna nu sesuai jeung instruksi Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersyariat diberelah hakikat ku Gusti Allah. Hanya orang-orang tertentu dibere. Urang ngekor nuturkeun at-tasdiq wa taslim ngabenerkeun jeung pasrah. Dia urang sadar teu mampu ngalaksanakeun ibadah
seperti para sholihin, para aulia-aulia Allah, geus puguh para nabi, para rasul. Geus urang mah hayang we dibukukeun jadi muridna. Hayang we urang dicatat ku malaikat jadi umat Kangjeng Nabi hingga jaga di akhirat urang dibere syafaat ku Kangjeng Nabi urang tur dibere syafaat kudu dibere syafaat ku Kangjeng Nabi waliullah teh dititah neangan murid-murid ku Kangjeng Nabi. Para sholihin teh titah neangan murid-murid dan jaga di akhirat. Nah iyalah urang nyatetkeun diri urang di bukuna. Insyaallah isukan minggu isuk. Setelah minggu haul minggu berikutna urang libur sakumaha biasa. Tah jadi minggu isuk kurang insyaallah haul, kemudian minggu berikutnya libur saminggu. Cenah dek mana ke ulah tuh jatahnya. Ulah nanya ke dek naon tuh dek milu ka mana tuh. Bos baru ga duit bae. Tuh ya. Suk sakumaha biasa orang melibatkan diri wirid zikirna ala kadar jang sakadar nyatet sebagai murid. Kemudian atu konsumsi alhamdulillah selama 7 ieu di binon ngaranna di atas 8 insyaallah kabeh hewan loba. Tinggal cai-cai sakumaha biasa geus teh kudu dicaritakeun maraklum baheula mah dongeng Abah jelema haul tuan Syekh teh marawa cai ti gunung urang garunung di kulon mah mawa kendi mawa teko kabeh dikumpulkeun baheula mencan aya aqua hiji usahana jan di dieu ge baheula di dieu can aya aqua mah can aya cai mineral atuh sarua marawa uga lembur dikumpul. Nah eta teh aya maknaan lamun dibahas mah tentang cai sebab cai eta adalah lambang kejernihan. Aju urang mah urang percaya karena kalau mah jadi mimitianan aku Kangjeng Nabi aya haji jelema muriang geus teh cager-cager kemudian hayang dilayat ku Kangjeng Nabi salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi eueuh bae eueuh we kesempatan awewe nu muriang datang deui minta dilayat Kangjeng eueuh kesempatan deui hanya dibacaan Fatihah bae dina cai. Bae tadi inum ke cager. Kitu kene anu dongeng para sahabat anu kapanggih jeung ketua kampung di Cocok Kalajengking. Sarua make Fatihah. Jadi Fatihah teh manjurna luar biasa. Mentak datang ka ayeuna urang Fatihah. Jadi nempel lah di dinya maziah Fatihah dina cai di bawah. Kos gitulah seputar tentang karomah, tentang mukjizat. Kok bisa nempel dina cai sih? Sebab urang teh terbangun tina anasirul arba'ah. Tina taneuh, tina nar, tina hawa, tina ma'. Di awak urang aya hawa ngahiji jeung cai. Ketika ditiupkeun kana cai nempel di dieu. Mantak pernah aya nu menta cai ka Haji Pendi. Jelema nyeri beuteung menta cai ka nyana dibacaan ku nyana. Isuk da ditanya kumaha eta cak Haji Pendi teh beungeun bangga tuh. Kumaha eta nyeri beuteung teh alhamdulillah geus dikubur jeung eta. Eta
Berarti kan eta angina ngandung racun. Atuh kos gitulah, masya Allah. Sekali deui atuh nu biasa urang kumpul cai-cai biasa kemudian dan lain-lain sebagainya niatan ruruba Kakang jeung ekat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Min furudil kifayati inna sawarihna fardu kifayah urang ayeuna keur ngabahas tentang jihad perang di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu kifayah idza fa'alal ba'du saqatal haraj 'anil baqi di dieu mah idza fa'alahu man fihim kifayah saqatal haraj 'anil baqi di mana dipigawe ku jelema nu bisa ngalaksanakeun secara sempurna gugurlah dosa-dosa bagi nu teu ngalaksanakeun eta fardu kifayah. Lamun datang ka nu ngalaksanakeun hiji-hiji acan atau pelaksanaanana can cukup ya teh sampurna duraka kabeh. Di lembur aya nu maot kemudian nu mandian duraka kabeh sadesa sakecamatan duraka kabeh. Ukuran sakampungna dipermasalahkeun ku ulama. Aya anu sadesa, aya anu sakecamatan, aya anu sakodi teh sahakim. Kehakimanana di mana tah sakahakiman. Di negara urang mah kan hakim teh sakabupaten. Berarti sakabupaten duraka kabeh. Wawehan tah manggeus duraka. Atawa di pandian nama ngan eueuh nu nyalateun saurang-urang acan doraka betes kabeh siksa engke ku Gusti Allah disiksa aya bae saurang nu mandian nu nyalateun saurang cukup ja bisaeun mandianana bisaeun nyalateunana gugur kabeh nu teu ngalaksanakeun mandian kafanan ngubur jeung nyalateun teu kadosaan ngan teu meunang ganjaran sakitu doang tapi lamun eueuh hiji-hiji acan anu ngalaksanakeun doraka kabeh nah ieu perang ge sarua perang ge fardu kifayah andai kata eueuh saurang-urang acan nu perang dosa kabeh sanagara bisa tergantung peperanganana sekupna mana. Tapi aya bae saurang gugur dosa nu teu ngalaksanakeun. Betapa mulyana jelema anu tandang sehingga ngagugurkeun dosa-dosa nu saeje. Bayangkeun ku. Nah, ieu ku urang ku ari deuk dibahas heula ieu tentang fardu kifayah. Mana bae fardu kifayah teh? Dek ditataan coba datang ke mana nu ngaran fardu kifayah anu dikasebut fardu kifayah teh mana bae ieu mah teu beunang tinggalin ngaji ieu mah abeh nyaho minggu isuk haol eureun mingguna dipre nah minggu berikut karak dilanjut ieu mah lamun teu milu teu nyaho ieu mah rugi. Di antarana nu kasebut fardu kifayah teh al-qiyamu bi iqamatil hujaj netepan kana ngalaksanakeun hujah-hujah yane ngadalilan tentang sifat-sifat 20
kudunya ho sifat nu wajib di Gusti Allah sabaraha tur kudunya ho dalilna sifat nu mustahil di Gusti Allah sabaraha kudunya ho dalilna kabagi sabaraha ye sifat anu wajib di Gusti Allah kudunya ho tarif-tarifna masyaallah kari sifat nu wajib di Gusti Allah teh aya 20 eta teh kabagi hiji sifat nafsiyah hiji wujud nomor kedua sifat salabiyah kidam maqam mukhalafah lil hadits yang mubin wahdaniyat 5 kudrat iradat 7 eta sifat ma'ani sakabla dituna sesana nu 7 teh sifat maknawiyah nah ieu kudunya ho dengan dalil-dalilna eta fardu kifayah salembur sadesa lamun eueuh nu nyaho doraka kabeh tarolah meredanan ku ari malah sadesa ta sadesa lamun eueuh lu ngaji hiji-hiji acan eueuh nu masantren saurang-urang acan higa sadesa eueuh nu nyahoeun kana wajibna ditu naon wujud wajib kasifatan wujud serta dalil-dalilna sadesa eta doraka kabeh ka neraka jahanam kabeh ulah dikira eta masyaallah karim kos kumaha cenah kiai kos kumaha ki atuh kan kudu ngaji mantek heula ngadalilan teh aya dalil nakli Quran hadis aya dalil aqli ilmu filsafat ngaranna ilmu mantek ajaluhal burhanu ma ulifami tak eta teh kudu nyaho kana dalil-dalil nu panghebatna ke dalil mana burhan nah ieu kudu disusun ku ahlina kudu make muqaddamah sugro kudu make muqaddamah kubro engke kudu aya hadu asad engke urang kudu nganyahokeun muqaddam jeung tali tidinya urang nganyahokeun ieu teh endek makena hamliyah apa qadiah syartiyah lamun teh nyahokeun kos kitu sadesa doraka kabehan pangheulana lurah anu digenjreng ku Gusti Allah ih emang kumaha kitu eueuh jauh saurang-urang acan doraka kabehan fardu kifayah teliti lamun jadi lurah deuleu aya nu masantren lamun eueuh nu masantren panggil saurang hai dulur saha nu neuk masantren ya ngagugurkeun dosa-dosa sadesa kami geus ku kami bakalna dibiayaan jangan ngagugurkeun dosa-dosa sadesa kami lantaran nu pasantren teu ngarajin mantek teu nyaho dalilna ieu tentang wujud kidam bako ieu kami doraka kabehan wayahna gugurkeun dosa-dosa kami ja kami mah geus eueuh kesempatan masantren hiji geus karolot kami mah nomor kadua otak kami mah bararie kabeh nomor katilu kami mah warusaha kabeh wayahna ieu aceng bae nya saku kami disumbang ku kabehan ku sadesa sapoena 100.000 kali 18.000 jelema aceng masa ngagugurkeun dosa kami oh eta bacak nunduk masantren boleh oge gitu ieu mah boro-boro disumbang dibere jang ngagugurkeun dosa deuk pasantren berangkatnya nak diaromongkeun tolol teh coba padahal mah eta jang ngagugurkeun dosa-dosa sadesa si Arifin di kamana si Arifin mondok dadaya kanan teh budak mondoknya nyaho dekat ditu na ijazah pan mondok mah ajunya da jajan puguh jadi jelema mondok ku dadaya kanan alam wari geus alam modern geus kuduna ge alam na ge geus alam pacebuk masyaallah eta si budak masih kana daek masantren belu jaing mah diaromongkeun padahal mah teu karasa ngagugurkeun dosa-dosanya nyana teu bisa saurang nu bisa gugur kabeh cacak-cacak nu bisa doraka kabehan kuduna ge masyaallah ampun apin sing bener sia masantrenna aing mah geus kesempatan lantaran ku gara-gara sia mondok haju sia ngaji mantek nyaho kana dalil-dalilna aing teu kadoraka itu doana bae boga rokok siapin ya do kagobloganana lain dibere entan dipentapaan
ye tolol udah ge ye sajuta aing alhamdulillah ya sia mas antren jadi aing teu doraka Pak ieu mah mentar rokok Pak aya kena rokok atuh aya ge bajang di pondok bagi 2 bege jeung aing teu kagoblogan jelema eta dai al-qiyam bi iqamatil hujjat ngadegeun dalil-dalil supaya manteng Allah wajib kasifatan ku sifat wujud hartina aya dalil lah dalil nah ieu kudu didalil tak deuk ngadalilan eta kudu ngaji ilmu mantek tak eta teh ngajina ilmu mantek jangan dalilan fardu kifayah teu bisa doraka sadesa kabehan didalilan ku ilmu mantek atu al-alam mutaghayyirun alam robah wa kullu mutaghayyirin hadisun setiap nu robah anyar yeun tiju al-alam hadisun toh alam anyar jieun deui al-alam hadisun wa kullu hadisin la budda lahu min muhdits yuntiju al-alam la budda lahu min muhdits kan ai santri mah oh bener coba nu teu ngaji naon si eta tuh naon si eta tuh ke ari eta al-alam hadisun dalil hadis dudusna alam teh kumaha wa dalilu hudusil alam teh mulazamatuhu lil aradil hadisah ari dalil anyarna alam teh ngamulazamah teh ada mul infikak cek ahli mantek teh hartina teh bisa pecat nempel terus-terusan lil aradil hadisah kana sifat-sifat anu anyar naon min harakatin wa sukunin wa ghairihima tina robah jeung cicing jeung lian-liana tak eta teh nu kitu ngaran anyar setiap nu robah anyar kuari nangtung engke diuk eta anyar kamari ieu kasep kuari goreng eta anyar kamari ieu hejo kuari beureum eta anyar kamari ieu geulis kuari mah jobed eta anyar kamari ieu mah parawan ku sebab ku sia ditumpakan jadi bolong eta anyar oh atuh pan lain deui ngaranna kamari mah para one kuari mah atuh pan jande nah eta kan anyar kos kitu ngaranna tah eta teh dalil anyarna alam mulazamah lil a'radil hadisah urang mun nyaritakeun a'rad berarti lalawanan tina johar engke ku dituna kudu ngaji makulat innal makulati ladaihim tusarrufil aswahi a'radun wa jawharu berarti kan kudu ngaji ilmu makulat teu nya kos kitu doraka kabehan nu mantek sia kudu nyumbang ge ka aing sebenarnya mah tuh hayang disumbang bae tuh aya nu endek aya nu di cenah kos kitu atuh sia pelit bae eta mah meureun kan orang merek aing sia mah tah eta santri-santri teh ngagugurkeun dosa-dosa sadesa Masya Allah karim tuh geus atuh kuari madalil hudusil alam mulazamatul lil aradil hadisah geus wa mulazimul hadis hadisun emang ai arad eta teh anyar dalilna naon wa dalilu hudusil arad musyahadatu taghayyuriha ari dalil anyarna arad katempo kasaksian berubahna mana min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin baheula ieu langit eueuh kuari aya engke eueuh deui urang kuari aya memehna eueuh engke eueuh deui berarti kan urang teh ieu garana anyar kos kitu Gisatu al-alam hadis wa kullu hadis la budallahu min muhdis dalilan deui ku mantek liannahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa bi nafsi lazima yakun ahadul amrayn al mutasawiyan musawiyan li sahibihi raji'an alaihi bila sababin wa huwa muhalun liannahu law lam yakun lahu muhdisun dikana lantaran dikira-kirakeun lamun eueuh nu nyieun dia alam
bal hadasa binafsihi berarti ieu teh jadi sorangan kos petet. Jadi sorangan ieu mah cenah nu nyieun cara paham-paham Darwin. Eta teh ya dina ayat nyaritakeun bahwa manusia tina kera. Nah, aya anu sabeungeut jeung kera si eta, atuh lain deui eta mah. Ngabatur meureun ka ditu. Nah, ieu alam ge cenah alam. Jajadian tidak tetesan cai. Ai caina menang di mana? Disusul-susul terus, panjanglah dongengna eta mah dina tafsir. Geus atuh andai kata dikira-kirakeun eueuh nu nyieun, lazima yakuna ahadul amrain al mutasawiyan musawiyan musawih. Atuh meureun bakal lazim salah sahiji dua perkara anu akur bakal ngakurankeun ka sahibna kanu hiji dina ngan ngunggulan tanpa aya sabab atuh buhal nu kos kitu teh cek kaliwat teh teu kaharti ku akal. Geus atuh ku ari mah dina bahasa al alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis yuntiju al alam hadis. Berarti di dia nandakeun boga jihad naon anna jihata dilalatil alam ala wujudihi ta'ala hiya hudusu la imkanuhu. Berarti ku anyarna alam jadi dalil aya anu nyieun nu nyieunna telusuri moal datang ka henteu Allah geus atuh wajib Allah aya kasipatan ku wujud dalilna adalah aya dadamelanana tah eta ngaji di lembur makan sakitu wajib Allah kasipatan ku wujud hartina aya dalilna wujudna Allah lantaran aya hulu sia beres sakitu teh pan ka hulu-hulu aing atuh hulu sia anyar ulah ka hulu aing atuh aya hulu aing bung hulu sia mah aya deui naon wajib Allah kasipatan ku wujud hartina aya dalil ayana Allah aya tai kotok beres pan sia jore amat dalil atuh tai kotok ge anyar sih geus bae bisa atas seluruh alam bisa pakai dalil masyaallah naon bae itu dalil karena ayana Allah ilah awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon caki ruslan. Nah maka wa min furudil kifayah al qiyamu bi iqamatil hujaj dina sawarena fardu kifayah anu di mana dipigawe ku salah saurang gugur dosa-dosa anu henteu nyararaho ngan mun eueuh hiji jatan nu nyaho doraka kabehan ngadegkeun dalil tentang ketauhidan mantak aya nu masantren alhamdulillahirabbil alamin. Mang anu si anu masantren beuh ngagugurkeun dosa aing. Ngagugurkeun dosa ieu mah pan santri teh malah haju dimusuhan. Teu karasa ngagugurkeun dosa-dosanya anak. Cacak-cacak eueuh nu masantren sadesa. Uduh gaji. Kitu ilmu mantek. Jangan nyahokeun dalil pampan ilmu mantek. Dua mantek mah ngan sakadarnya nganyahokeun ma'rifat. Tarif nomor kedua ngajahokeun dalil eta lah ilmu mantek sanajan gede mantek teh samsiah misal sakadar ngajahokeun dua hiji tarif geus ngajahokeun tarif mah kudu ngajahokeun kuliatul khamas geus ngajahokeun kuliatul khamas di dinya teh jinsun wa fardun aradun naun wa khos eta kudu geus di luar kepala kudu di bulu bitis sama nu kos gitu tuh naon jinsun mah kulun ala kasir mukhtalifin bil hawaqi fi jamma huwa eta ngaran jenis pan puyeng tang aja kos kitu tah eta puyeng jinsun dan selanjutnya geus urang lamun nganyahokeun tarif kudu nyaho kuliatul khamasala amma huwal insan al insan hayawanun natik teh eta ngaranna tarif naon ta insan naon hayawan naon natik teh eta pagawean ilmu mantek tak eta teh aja ngadalilan ilmu tauhid supaya rapi. Lamun hiji-hiji acan sadesa neraka kabehan. Aya besa urang. Mantak tanya santrina cek. Sia Mas Santen. Geus sabaraha tahun Mas Santen? Aya genep tahun 7 tahun. Geus ngaji ilmu mantek encan. Ari Palu mah aya sih. Ngan nuncan ragaji cek nanti. Wah santri belum di santri. Iya santri. Cek heula ku aing gugur henteu ye ku sebab sia masantren.
Saya ngaji geus datang kana coba amil. Geus amil mah. Jurumnya geus. Sorop geus datang ka sarap-sarap aing. Geus aing. Haji Alfiah geus. Mantek sia geus ngaji. Mantek encan. Oh can gugur aing berarti. Sia mah santren can ngagugurkeun dosa aing pelebah urusan al-qiyam bi iqamatil hujaj. Cek. Masa antren sia nu bener ngaji mantek sia tah ku aing dibere tadi tajang beli kitab nata 1 juta nya tajang sia nata 1 juta ke lamun teu boga di BPJD ka aing. BPJD ka aing hayang naon BPJD ka aing sebab aing ieu can gugur dosa nya. Tah geus ulah minta ka abah, ulah minta ka emak geus ka aing bae geus pokona mah. Geus aing bener. Ai bapak menang duit teu mana? Geus aing mah menang nung tina pakong aing mulai sial jasa. Aya barahanang pakong. Atuh teh mah hees bae ngajina. Atuh beres. Aduh Gusti Allah na lain nyawa pakong nang di sia. Dia sia bosna pan. Teh eta lah dalil geus kitu ngaranna. Wujud dua kidam artina kidam tiheula awalun bilab tidak tiheula na mimitina. Nah dalilan kurang make mantek laulam yakun qadiman lakana hadisan lakin kaunu hadisan muhalun idlau kana hadisan naftaqara ila mudisin lakin iftaqarahu ila mudisin muhalun idlau iftaqara ila muhdin la lazima daur aw tasasul wa huwa muhalani tak kudunya kos kitu tah ngaji lamun can nyaho ka kos kitu can bisa ngagugurkeun dosa-dosa sadesa bahkan sakecamatan nu mantak jelema lamun imahna deukeut ka kiai teu kudu ngaji teu kudu naon geus gugur dosa mantak tilok ngaji deukeut ka kiai mah nu penting gugur dosa bae geus atuh kiai nu ngabablang bae geus nya mah atuh ka mana nya ka mana penting bae mah gugur dosa bae beres wajib Allah kasipatan ku kidam artina kidam teh tiheulana Allah wa mimitina geus laulam yakun qadiman lamun Allah dikira-kirakeun teu qadim lakana hadisan atun saya Allah teh anyar. Nah lakin kaunu hadisan mualun tetapi ayana anyar ayana Allah anyar teh teu kaharti ku akal lau kana hadisan lamun dikira-kirakeun Allah teh anyar la taqara ila mudisin atuh butuh deui kanu nganyarkeun lakin iftiqar ila mudisin muhalun la taqara ila mudisin la lazima daur aw tasatul lantaran lamun Allah butuh kanu nganyarkeun niscaya bakal daur atawa tasalsul wa huma muhalani cek alimantek daur jeung tasalsul teh teu kaarti ku akal boro-boro daur dina dalil nikah ya Zaid bobogohan jeung sarwiti urang Cikupa begitu diniatan kawin ditanya wit kakak kuari ndek siap ngalamar iwit abah di mana oh abah makan pepegatan jeung emah iwit mah kuari kan milu jeung emah di Cikupa abah mah ayana di Jogja nu bakal ngawalian kan abah ka Jogja los bere alamatnya langsung ke Jogja. Waalaikumsalam. Sopo iki? Jenengan iki kula Zaid sing pundi tah ning pasar Kemis. Ono apa? Pak. Abdi ieu di pasar Kemis. Iku Sunda engke Sunda. Bade minang anak bapak Cikupa anu namina Sarwiti. Oh engke iku anak iku leres iku. Abdi bade mohon izin bade minang tur sekaligus benta disaksian. Alhamdulillah ridho insyaallah cuman ieu budak kan boga bapak kolot sakalian ka Jogja bapak kolotna nyana aya di Jawa Timur bisa kalian ka Jawa Timur ka itu teh alamatna ye
berangkat ke Jawa Timur. Datang ke Jawa Timur ke Panggi. Wah, tuh luar biasa bunga ngeunana Bapak Kolot dage. Sakalian ka dieu, Ceng. Abeh ngeunaheun ieu kan boga uyutnya uyutna aya di NTB, Ceng. Sakijain aing paeh di jalan. Aing paeh di jalan kita ke NTB di ongkos henteu. Aduh, tapi mau tidak mau lah berangkat jana ke NTB. Atuh bungaheun luar biasa di NTB. Masyaallah, Ceng. Geus insyaallah pada waktuna ieu datang ka ditu ngan ieu boga bawa ulah henteu geus amanat bae ka uyut lamun eta ieu itu dicikupak nikah lantaran tadina dipisah ku bapana aya kadeudeuh jadi nyana hayang di bejaan ayana di Singapura nyana geus kieu bae ki jaet teh jadi ulah ya sih tah eta do kos gitu boro-boro dalil cacak-cacak dek nikah ge berantai kos kitu teh puyeng atawa nu hiji tawakuf ka nu hiji tawakuf ka nu hiji deui andai kata Zaid menang nyieun Umar ternyata Umar ge menang nyieun Zaid Aisyah dijieun ku Koki Umar tanya Umar Aisyah nang nyieun Zaid dua pangeran Zaid jeung Umar Zaid ngaku nyieun Umar ngaku nyieun Zaid ieu keur carita contoh dina kitab seperti kos kitu urang nagih hutang bae nagih hutang dagi kaki Zaid nagih kaki Umar coba diki bakar nagih kaki bakar je maningan ka ditu kaki Umar yang aing datang deui kaki Umar ih geus kaki bakar ka itu dibakar ka Umar kaki bakar cacak nagih hutang bae urang dibulang baling kitu puyeng atuh komo pangeran lamun dikira-kirakeun pangeran teh henteu qodimatun nisaya pangeran teh anyar lantaran ngan dua doang mun teu hadis qodim mun teu qodim hadis nah lamun teu qodim berarti hadis izlau kana hadisan lamun teh mah hadis atuh lab taqara ila mudisin butuh kanu nganyarkeun deui berarti pangeran teh anyar Allah teh lamun anyar kan butuh kanu nganyarkeun deui berarti aya deui pangeran kadua nu nyieun Allah ieu atuh Allah nu ieu ge ya Allah nu ieu pangeran kadua meureunanan anyar deui butuh kanu nganyarkeun deui engke butuh ka pangeran deui tilu tah pangeran bisa perang tah pangeran jeung pangeran nu kos kitu ngaranna tahu mantak ditolak waliman tek daur jeung tasalsul geus lamun dikira-kirakeun Allah teh henteu qadim atuh kana hadisan lakin kauna hadisan muhal illau kana hadisan taqara ila muris lakin itiqaruhu ila murisin muhalun illau itaqara ila murisin lazim dawil atasulsul wa huma muhalani na eta teh ngaji kos kitu wajib kifayah lamun aya saurang nu bisa sadesa gugur kabeh dosaku eta jelema ku santri lamun teu bisa kabehan dosa kabehan di akhirat sing hade nu mentak ieu mah kiai nyieun pondok pesantren bae dirinya diteluh kiai masyaallah teluh ingking menang di mana teh teluhna Jampang Surade ya Allah ya Rabbi tah ieu teh beres ieu guguhnya nage digugurkeun dosana ku eta wis gunana lu kiai atuh lah sakalian ulah anu ka sorga kabehan geus rombongan jeung aing ka neraka jahanam kabehan belu ja aing mah eta kan pas sekarang itu teh nyadar jana masyaallah dah tenggetkeun kakarek hiji termasuk fardu kifayah al-qiyamu biqamatil hujaj ngadegkeun hujah-hujah dalil-dalil jang nimbulkeun keyakinan tentang sifat-sifat nu wajib di Gusti Allah Subhanahu wa taala berarti aya saurang sadesa utusan desa eta memulai santri asal santrina taliti heula si budak bener teh sih ngajina barang di dolobo ngadapang ngaji tilo berjamaah tilo salat ge geus sorangan bae ditanya man sih lok telok berjamaah wali mah telok berjamaah capetang jasa ya budak wali moal salah ieu ternyata orang ngajin teu tancar gagugur kana tuh ieu mah bisa
ngadalilan tentang sifat-sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Gusti Allah. Nah eta teh wajib kifayah aya gugur sadesa dosa kabeh. Masyaallah. Tinggal guari mah urang naliti bae di desa aya nu masanter ketiga nitah nu daek pindah urang pindah aing neangan di mana anu aya santri nu bisaeun kana ngadalilan eta supaya gugur dosa. Nyadar urang mun aya santri alhamdulillah aing gugur. Mun eueuh hisa desa taliti nitah sadaek mas santri teh dibawa biayaan ku aing. Ternyata eueuh urang kudu nyalametkeun diri. Iya pindah ka anu aya nu bisa. Pindah ulah ka pondok pindahna dagang karung ka pondok bat. Naonan lain ngabisaan ngebluan. Nah, mas santren. Nah, iya deh ya. Kedua wahlul muskilat. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.